Aisyah ieu sabun. Bro, anjing orang Kalimantan goblok. Oh, si Aha. Jadi tekan ka udang sareh cikan gelo kitu. Bang. Naon euy? Apa beneran aya dunungan? Nager. Alhamdulillah. Gimana wae dunungan atuh? Apal panureunna tuh. Kumaha sih di Kalimantan teh? Oke lah. Dicaritana ditu atuh bari diuk teh. Iya kebenaran tuh nya ieu keur ngawur-ngawur ngan kieu nih ya enak mah tetanian teh. Orang kamari ti dieu urang. Ka dieu gitu. Mangga bena eueuh. Atuh nge di dieu ya atuh istirahat we bari istirahat ya. Tah eta bawa urang pan eta. Naon? Kamari eta rambutan. Oh, ieu teh bawa dunungan ya teh. Dunungan. Nah, pacar ager Alhamdulillah ku ajeuna maneh ieu ngan sungkieu masih dikantengali dunungan. Pare kalah benang daun. Nah kitu terbalik di ieu kan teh dipercaya teh. Da. Kumaha dipercaya oge atuh da ngarep-ngarep dikirim modal. Kalah di Kalimantan teh cenah naon dagang naon aya bejana kalah dagang peso tahu gitu. Peso ikan. Nyata. Mun dicaritakeun peurih mang euy. Untung nek bisa balik oge. Heeh. Ayo teh. Jadi tuh susah pokoknya. Matak oge ulah sok kaleulewihi. Di dieu keur bener-bener rada balik pepelakan naon deh ditinggalkeun. Pan atuh satadi na namek teh. Tipu eta udah bener cokolot cenah. Gitu. Tahan oge hade mending keneh sakumaha ge hade keneh di lemur ya. Sifat jelema mamawaleh jiga mana ge. Hayang aya leuwihnya. Pada meureun geus kulakna urang tinu bogana ukur sakit tuh jiga namanya. Oh iya di tama tuh oleh-olehna nya. Alah. Kaduhung kamari teh ka dieu cing da mah. Eta warudak cara ager. Alhamdulillah. Syukur. Ini sama euy. Anjis. Kayak ka bagian maikeun seusehan. Kebon euy kirim di mah. Ketang. Wah. Iya biasa orang euy. Nah, sia kemana pamajikan? Naon? Kemana pamajikan? Iya tuh dah. Terus arek gararing tuh kamari teh. Tuh. Kena can gararing euy. Suami idaman manehnya. Baik, kita coba. Mana suami idaman heuh? Naon? Suami idaman maneh. Subuhan moal aing moal ka dieu. Naik ke dia tuh mana dirinya? Kala mau kena, terus kena. Geus garing ya. Gos garing. Ka mana, Pak? Potong kayak tapoikeun heula. Salah euy. Alah. Ka mana, Pak euy? Dan ieu aya sanggeus deui mah maneh iraha geus. Cager, Pak eta suku. Cager tuh. Syukur Lain ieu maneh imah geus sanggeus deui kieu iraha geus keunana. Naonna? Imah ieu. Tapi dikontrol keneh teh eta. Suku. Cai aing minta cai lah. Minta cai. Hah? Aduh ngambek anjing pamajikan maneh. Minta cai minum. Cai minum heula. Eueuh, can aya euy. Anjing. Dahareun. Aing can aya dahareun, can aya cai areueuh aing cai herang eueuh. Eueuh pokona mah. Heulah padahal eueuh mah. Aing ka dieu kana kerja kaleuwi. Aing eta kumaha dikontrol keneh diumbaran Geus cager tuh, geus kempes ana mah tuh, tempo geus kieu tuh. Geus teu nyeri namanya. Ting tuh. Ya, kaleuwi ya. Eta mah kalem we heula. Aing ngajak kaleuwi ngajak dia teh. Aing eta si Mang Comro geus balik sia. Balik di mana sia? Di ditu teh di Kalimantan. Nya sia kada ke sabulan. Coba kamari euy, konten ka mau kantong. Wah, ririp euy si teh anjis si Mang Comro. Nying hasil atuh euy. Urang dijemput kamari teh. Langsung dibawa ka kebon kurang teh kamari teh. Saraneh aing mantau usaha balik mantau ke kebon sia lain ka imah. Ngobrol dia teh di kebon teh. Cintanya si
Mang Comro sing karek sakedeung geus balik deui ba euy. Jam sabaraha jam sabaraha Kana tuh ba urang mau cai. Aya da cai mah Ciherang teh nya. Heeh atuh. Ka cicing heula kemana? Anjing goblok imahnya alhamdulillah imahan. Kumaha heula ba? Kumaha heula? Jam sabaraha ayeuna? Jam 10. Jeung si Comro balik euy. Anjing aing aya batur di heureuy anjing. Ngajak si Bodeng we. Ka imahna tadi kebunnya jam 10. Kumaha bah di dinya? Ini mana meni aing patas nama unggah Ya, heula tuh, kumaha. Anak sakieu euy sayeuna ge. Tong ka dieu ah. Aisyah ieu sasabudak. Hampura euy anak sakitu caina. Sasabudak ieu maneh. Sok we da bersih. Anjing karek buka keramik-keramik Si- sampai mulai pahit. Comro kamari euy karunyana anyes. Ieu Heuh ya, urang di mana si Comronya? Telepon heula. ka kebon ya na? Ka mana? Heuh telepon heula si Comrona. Aing geus heubeul teu panggih. Ini HP-na anyar ada kitu Si sebelah. anjing. Siapa anjing? Cing apa wah? Coba. Ada kitu euy. Goblok. Siapa anggar suara aing geus cager. Naon ieu? Hayu, jangan budak. Ada. Jangan Eueuh budak. caina urang. Kembali jangan budak eta mah. Oh ieu mere Aing telepon lagi si Comro di mana ya? Comro. Heuh. Ah jadi mana cen teman? Aing geus heubeul teu panggih aing hayang geureuy tuh. Sekalian aing balik usaha kitu mah aing sugan aya kecepretan sih. Heuh teleponna di mana kitu? Di kebon ieu. Di mana HP urang teh? Tempat jero pa? Moal aing moal ka jero ah. Tutupkeun deui kunci. Si Comro minta udut deui si Comro. Hidung. Ba ieu nuhun ba euy. Kurang balik bikin ka budak. Bisakah? Mana ya? Aya ka jero heuh? Kunaon HP? Hah? Kunaon eta HP? Ente kurang naon. Eta geuning diperban kitu. Kunaon asa ieu? Cek anjing murah ge. Urang di mana? Di imah ini kajejak ku budak tuh. Ternyata dipunculung karena ieu. Geus sok telepon heula kot. Bro. Profil lagi ke di ditu, ke di Anjing gagah kitunya nangkep kata kacau si goblok. Profil. tak aktif sih ini kebetulan eh. Cing ku aing coba diangkat. Diangkat deh, coba dari eh. Kuno abah cobaan, pada mana lah? Pada mana lah? Sekali deh. Sekali deh. Aing mau di ngaranna. Ini nggak Masih ada. pada mana lagi? Ini HP yang ada Q. Bisa pada mana ada? Terus, Cik enak kumaha aing teu aktif mah mending teang wae ka sawah tah ka mana? ayo, Kajian kewe ka leuwih mah. Rek neang lah si Comro. ayo Sebenarnya atuh. teu diteun Cilebe gitu. Yang panggilnya, Heuh. ayo atuh. Aing pokona minta yang paling teuing. Aing minjem duit. Oh, bener. Ayo atuh. Orang mau motor tom? Kelah. Entong lah. Ayo we. Ayo. Bisa kalian ke kebun euy. Ngarit moal enak. Oke, balik mun aya si Comro geus puguh lah urang tengah si Comro mah. Aing geus minjem duit dah anjing aing geus sebulan 2 bulan jeung ayeuna. Usaha. Mas. Itu aja jalan euy. Oh, tadi di mah eta jalan mah. Ya. Pas aing ngagalain ka sawah si Comro. Kabur. Duh, aya eta. Aing bentar. Ya, berarti di kebun. Iya tuh. Heeh. Si Arno ieu. Wah, Aing ini memang bae mah. lain aing si Arno ieu mah. Berarti aya tuh di ditu. Kebeneran atuh. Mah ieu lihat bahasa motor diajereungeun ka dieu. Ini saya parean deui. Di parena geus kieu anjir. Tuh. Yuk, anjir, tidulah bahasa buyang ke dieu. Ada ya, Pak? Nya, Comro, sekarang dia datang anjir.
Oh, orang teh kena sawit, bener. Dia nama. Itu anggur. Bro, anjing orang Kalimantan gue bro. Oh, sidikan yo, barudak. Ger bae, aman mana? Alhamdulillah kamarana wae atuh. Nah, mana balik ke Kalimantan teh aing teh hideung kieu sia. Teuing. Aya bejana makalah ripuh cenah jang euy. Tong aya diukeula Murah tuh, Mang da mang. alhamdulillah. Heuh eta nu Kemarin kemarin. nang ngirim oleh kamari eta geura alah. Mana jadi anak kasep balik ke Kalimantan mah Sia aing. Lain hasil dia nya balik di ditu nya. Tahu ka hasil mana? Bejana kamu si bahan mana sih? Geus cagur aing. Cing nempu. Tuh, cagur aing. Oh. Dia bereumkeun ya. Melangkam jiga nama jangnya. Lain kumaha eta di Kalimantan usaha naon cing ngilu lah. Tong euy, kek sakedeung sebaliknya. Heeh, jadi kan. Kumaha? Aing ge euy. Euy. Dipikeun ka kalah beungeut sedih gitu ya pantes nama Aing hampir petak gembira nya. Bukan kumaha? Kurang kirim teh ka dieu. Hampir Pantes hampiran namanya balik kurang ngaran. Aslina. Asli aing lah. Rambutan teh ya. Heeh, tok lah. Bawa maneh? Heeh. Ini bener balik usaha euy Bisa rambutan. kemari mekel eta. Heeh, wajaran kan udah ngirim cenah ka ieu Ya kene wah. anak buah cenah di Eta we lah. pasawahan. Salah. Adik ripuh aing euy. Tipu kumaha bro? Aing hampir-hampiran balik ngaran cek aing ge. Aing tungtung makan duhung euy. Baru pinjam duit aing. Heuh cing di jang geura ieu Udah. di tatanian gitu dia di ngarap-ngarap dikirim modal. Oh gua? Oh, beuh. Maksakeun nya nu aya di imah dipaksakeun heula jang euy. Aing balik oge ngajual barang nu aya euy. Jalan beakeun ongkos aing sepatu dijual euy. Si aing tanyakeun teh aing balik cika gemel. Aing ngapal teh si Bodeng aing cenah balik ke Sombong sama duit loba. Aing teh aing diulin tidak aing geus kubu teu panggih. Oh, Jadi- bioloornya di belahnya nya. Beurahnya jalan. Aing jeung euy. Sehati isieun euy aing. Di deui sarua nya sati iseun aing sia mah. Kurang rame jangnya. Aslina mah. Heeh, tiseun pisan. Heuh da ieu ge ka ieu teh ka sawah jang. Ayeuna mah eueuh bongok dunungan nu ngaran si Comro tah lah. Dipikeun ka. Ya ini teh moal aya cara ini teh. Mual mual aing. Aing mah ini teh. aing ngeukeun bae geus kieu mah mending keneh diheureuyan ku maneh aing daripada kudu di lemur batur sangsara balangsak mah aing. Cek aing oge. Kamari teh Ya, nah, moal ini deui cenah. Saha ieu? Yo, moal ini deui cenah moal. Mau ini teh mah. Mual. Otek di dia deui ngagarap di dia. Ai guna jangnya. Naon da Kan sih? lah ya penting urang. Aing eueuh teu moal duit Aing aing lain ai ka diheula. Asya. Sebut teu parangi sok tekungane ka itu. Ai beren apa sorangan dek pas kamari geus cilaka. Selama 2 bulan aing teu usaha. Emang ieu kemarin halus kieu nya. Minjem lah sehari sih kuat. Asya apan aing oge cek aing dieu naon asya. Nya, Aing hampir-hampiran beureun tamah cuaca. balik ngaran goblok aing di pelabuhan. Pada ngekiak asya aing. Nya kecopetan goblok nya naon aing. Banyak teh mau pisan duit. Asya euleuh aing Nya nah. ke pane. Gua sakieu-kieu na ieu. Nya, Asya. tahu. Tah ieu sakieu-kieu na deui aing. Jadi gua pisan. Eueuh aing teh ngebobodoh aing tara ngebohong wae ki wari aing. Oh, tuh meni sararius ki. Nyaan aing. Ieu aing bah. Asya. Mimiti parangi deui anyis. Pisan kare. Naon? Aing. Naon, Mbah? Iya. Siapa gede wadul anjing ngongkong ngagubuk duit cing loba sih combro. Udah ngomong gitu ke orang. Aku aing dinya mantan mah tapi gebek sampai prak acan sih. Nah, kemarin ngomong mau bahas. Ah, bos ini ah. Itu opeakeun teh rambutan aing mawa. Mau rambutan hasum. Bae atuh nah teh. Bikin kayaknya jangnya rambutan teh hasum. Oh jadi mana teh gitu teh jadi gemel weh. Oh lah cek kasarna mah kitu aing dahar sepangih-pangih aing gitu. Ulah euy, jadi jelema mah ulah ngarawu pusiku euy. Ripuh. Geus cukup dewek kana mah tong hayang.
Geus eta syukur alhamdulillah sering geus balik di Kalembur ge nya. Heeh, bae. Aing meureun di dieu aya batur tani anu di dieu. Heeh. Nah, tani mah nih. Tani aing mah. Dong mah. Domaya kene dinuntut ku aing jual. Heeh, bae. Oh, bae lah aing gitu mah. Dang, main enak mah dek milu ka urang dek cicing dia. Naon? Dek milu ka urang dek cicing di dia. Aing dek ngari heula ah. Ngeuleuk kamarana teh. Mah, atuh sini karek panggih jeung dewe. Hedang ke kada deui. Siling. Dong mah cari parah. Ya kakana domba. Heuh, Ngilu urang da ka ditu urang. ayo. Ayo, Bro, syukurnya aing geus balik mah. Siap. Arab dina mah Mang ulin ka kebon ka ditu. Aya tomat. Aya kitu ditu. Nah, orang ke tomat kan dia. Oh, melak ditu tomat ya. Melak. Dekat dia dekat kebun. Dekat kebun. Tomat ada mah. Melak. Kena tong ke amang ka itu amang. Siap. Ayo tuh. Mah, bodong mah. Bawa Bawa we kan lah. kena ulah ka itu ke kebun. Bawa heuh sok. Ka kebun ka ditu mah. Oh, beakeun maksudna teh siapa? Ayo dong. Gitu ya. Kebeakeun we jang. Tah tuh ke mang. Nah, jang sok we. Nah, sok Mang, Mang. ampun abang lain kirang sononya. Nya atuh sok Kirang atuh. ngeuleutkeun. Urang. sok atuh. iyalah. Namanya? Oh, Mang hayu ah. Nya sok jang sok. Ngomong ngabubuk duit loba anjing aing ge minjem cak aing teh sa resikoan mah eueuh nya si goblok teh. Nah, ka aing kemarin ngomong teh, tuh orangnya kemarin dibohongan. Jemput cenah urang di terminal. Terus aku urang dibere duit, dibere dahareun cenah, bere sangu, Kamari dibayar teh maneh. Ngejemput. bere 5.000 aing. Heuh, cak aing ge ku aing tanya teh hasil anjing Orang teh boro-boro suka maneh. isuk da kamari mah bisi kercapeun curang teh. Ini aing mah diarep-arep coba. Aduh dulu ah. Itu hasil berarti bener ya. Aing hasil. Caranya. Yuk, mari ya. Ayo tuh bayar. Bosan euy teh dia mah. Ngomong lebih. Nah, geus merok sare teh euy. geus emang euy. Nah, jadi ketika nggak udang sare jika nu gelo gitu. Ayo na ka mana ya, Nak? Ah, ini kemana? Paling-paling oke ngarit tuh ka imah paling oke. Oh, orang ada kieu. Ini kemana? Ada kaitan si Sabah, ada kaitan rek lempo ada ditu kumaha? Oh, ka itu ka leuwi. Heeh. Heuh sok we da. Tadi teh ngomongkeun heuh deuk ngarit heula cenah. Heeh, bae teh. Urang Heeh. ada kaitulanya. Heuh sok Bae itu atuh. tinggalkan. Bae lah da ieu ge paling gede ngarit ieu oge. Heeh. Ayo. Ayo ka. Kan kita tingkat ka ciga. Eh. Bae. Ayo Kaciri ya. sang sarana ti Kalimantan teh kaciri ieu mah. Keramun anjir. Bujitlah. Bae lah. Ayo lah. Heuh sok we kitu dundungannya. Oh, ayo assalamualaikum. Waalaikumsalam.